Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana sarang lamun bukti naon al kalamu kalamna naqison eta kalam naqis kana maka bukti mustasna ala hasabil awamili eta menurut perhitungan jabatanana nahwu saperti ma qoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin wal mustasna sarang ari nu diistisna bi ghairi ku lapad ghair wasiwan sarang siwan waswan sarang suwan wasawaun sarang sawaun majrurun eta dijeerkeun la ghairu henteu anu sanesna wal mustasna sareng ari nu diistisna bi khala ku khala wa ada sareng ada wa hasya sareng hasya ya juzu eta kenging naon nasbuhu nasabna wa jarruhu sareng jarna nahwu saperti qomal qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amron wa amrin wa hasa zaidan wa zaidin. Ya masih kene pembahasan tentang istisna, pengecualian. Kamari nu neme beres nyaeta nu diistisna ku illa aya duanya kamari teh. Lamun diistisna ku illa mah dinasobkeun lamun kalamna kalam naon? Kalam tamtur mujab. Nu kaduana lamun kalamna manfi tam maka kenging dibaca badal tiasa wae dinasobkeun kumaha jabatanana. Tayina nu katilu di dieu wa in kanal kalamu naqison sareng lamun kalamna kalam naqis. Kalam naqis yani henteu tam. Ari tam kan kasampurna, ai naqis mah kurang. Nasabna kurang. Jadi lamun fi'il teh jeung fa'ilna, lamun mubtada jeung tu khobarna. Tah lamun kalamna kalam naqis mah kana ala hasabil awamili maka eta teh berdasarkeun kumaha perhitungan jabatanana menurut jabatanana menurut amilna. Lamun jabatana sebagai fa'il nya meureun rofa. Lamun jabatana sebagai maf'ul bih berarti nasab. Lamun jabatanana sebagai majrur maka aya harap jar. Contona ma qoma illa zaidun. Talapad ma qoma teh eta teh sebagai kalam naon? Sebagai kalam naqisnya. Sabab langsung ila zaidun. Tadi dia zaidun ila zaidun jabatanana menempati tempat ropanya tapa'il. Ma qoma
illa Zaidun. Henteu aya nu nangtung kecuali Zaid. Dumatak disebut nage kalam naqis. Beda jeung kamari dina kalam naon? Tamnya. Dina kalam tam makan mun fiil aya fa'ilna. Tapi qomal qaumu illa Zaidan. Aya qomal qaumu geus nangtung kaum illa Zaidan. Dari Zaid. Taya mah langsung ma qoma illa Zaidun. Taya nu nangtung kajaba Zaid. Wa ma darabtu illa Zaidan. Lapad ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu teu neungeul kaula illa Zaidan kecuali ngan ka Zaid. Taya illa Zaidan jabatanna sebagai naon? Maf'ul bihnya. Maka dinasobkeun ala hasabil awamili kan tadi. Menurut jabatanana berdasarkan atau memperhitungkan jabatanana. Ma darabtu illa Zaidan. Illa Zaidan menempati sebagai maf'ul bih. Ma darabtu illa Zaidan kaula teu neungeul kecuali ka Zaid. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Illa bi Zaidin. Nah, illa bi Zaidin. Bi Zaidin sebagai jar majrurnya aya bi kan. Ma marartu illa bi Zaidin. Kaula teu ngaliwat kecuali ka Zaid. Ta Zaidin menempati sebagai majrur nu dijaerkeunnya sebab aya huruf jar illa bi Zaidin. Jadi berdasarkan kumaha jabatanana. Lamun kalamna kalam naon? Kalam naqis. Kalam naqis artosna kalam anu kurang. Tayna wal mustasna bi ghairi wasiwan waswan wasawaun majrurun. Adapun ari nu di istisna ku goer siwan suan jeung sawa ta eta mah dinaonkeun? Dijerkeun kitu nya. Mustasna teh nu diiwalkeunana teh kitu nya. Misalna contona di dieu nya. Qomal qaumu ghaira Zaidin. Siwa Zaidin. Suwa Zaidin. Sawa'a Zaidin. Qoma geus nangtung sah al qaumu kaum ghairu Zaidin kecuali Zaid. Kacap Zaidin pan dijerkeunnya. Majrurun dijerkeun. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasa jeung ari nu diistisna ku khala ada jeung hasa ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Eta make ngincan dibaca nasab jeung dijerkeun. Nu diistisna ku khala ada sareng hasa. Nahu contohna qomal qaumu khala Zaidan. Nah dibaca nasab eta namanya. Misalnya dibaca JR qomal qaumu khala Zaidin. Geus nangtum kaum kecuali Zaid. Terus deui contoh lainna. Qomal qaumu ada amron. Kata Nabi qomal qaumu ada amrin. Ada amron dibaca nasab, lamun ada amrin dibaca jar. Tadina lapad amrin make wau teh sebenarnya mah keun ngabedakeun jeung dibaca Umar. Lamun teu make wau mah teu make alif. Teras deui qomal qaumu hasa Zaidan. Atanapi qomal qaumu hasa Zaidin.
Tak jadi lamun kalam nakis ala sabil awamili berdasarkan kumaha jabatanana. Tuh lamun di mustasnana ku goer siwan jeung suwan sawama maka eta mah kudu di JR keun. Tuh mustasna tanapi nu dikecualikeunana teh. Talamun di istisnana ku khola ada jeung asama tiasa dibaca nasab, tiasa dibaca jar. Wallahu a'lam.